anu kamari papak bagianu ayeuna tiba heula lain beja pun ayeuna lain carita Duh Gusti anu Maha Suci kuatkeun lampah diri rek mulang-mulang ka mana lamun balik ka mana hanya anu jadi bapa kadeudeun jadi indung lain karena dipunjung angin Gusti anu agung kasaha mulang tarima kamana balikna sukma duh indung anu ngandung aduh bapa nu ngayun